bayu kalalaki oke kanu masih kena parawan kajeng kajeng ke bakal jadi ini Bu Pak cinta tekan ini sami cara abdi kita bongkok Rasul kaget ningali eta kejadian nya tentu we kaget nama manya ini pontifika resep gitu dugi kaget eta Rasul tumaros ka malaikat Jibril ya Jibril nandakeun naon ieu kejadian teh eta malaikat Jibril ngawaler ka kanjeng Nabi ieu nini teh nyontokeun bahwasanya yen dunya teh tos kolot tetapi sok sanajan tos kolot loba keneh jalema anu tergoda ku dunya anu resep ka dunya nepi ka poho ka akhirat eta uleran malaikat Jibril bisa katingali kurang di zaman ayeuna loba jelema anu kapicut ku dunya loba jelema Islam anu resep ka dunya nepi ka poho ka akhirat sabaraha juta jelema Islam anu hancur gara-gara ngudat kangenan hirup di dunya sim kuring pada naros Pak cinta teka dunia cinta tak ayo tepugu si bapak macana kok tadi teresep kan ini tetapi aina cinta ka dunia kok dunia teh diirtibatkan seperti ke ini oh berartinya lalaki di kampung mah resepen kan ini Ternaon atuh nya urang cinta ka dunia masa kedeungeun cik bade naros kasadayana meuning keneh urang bagja di dunia sangsara di akhirat atanapi urang sangsara dunia bagja di akhirat cik meuning keneh mana sim kuring mah meuning keneh kieu nya bagja dunia oke di akhirat ke bagja hadirin rahimakumullah matakan ke cara nanya sangkan orang tiasa bagja dunia jeung akhirat orang sing tiasa neangan naon pakasaban dunia jeung pakasaban jeung akhirat ge ulah ditinggalkeun insyaallah bakal bagja dunia jeung akhirat mudah-mudahan urang sing bagja dunia jeung akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah sauihna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra sinareng Mi'raj Rasul nyanak hiji amanah oge hiji parentah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mana ieu parentah teh sekaligus kewajiban pikeun urang sadayana buktos nama nyaeta salat percuma ayeuna urang daek puasa daek zakat nonde pokona mah sakabeh perkara anu derekeun hade tapi teu didasari ku salat maka eta amal-amalan teh eueuh gunana sakumaha pidawuh Rasul as-shalatu imaduddin faman aqoma faqad aqomadin wa man tarakaha faqad adamadin altosna ari salat eta tihangna agama sasajalma anu ngalaksanakeun salat eta jalma geus ngadegkeun kana agamana sasajalma anu ninggalkeun salat maka eta jalma geus ngaruntukeun agama dirina sorangan oh itu cenah saur Rasul ge jalma anu ngalaksanakeun salat geus ngadirikeun kana agamana oge jalma anu ninggalkeun salat geus ngaruntukeun kana agamana cik urang kasukeun kana kategori nu mana eta mata urang di mana-mana arek gawe alus miape salat ulah ditinggalkeun sabab ari salat mah as-salatu umul maknya salat umul pami pembicaraan abi tenaon teu kahartos da saur guru sim abdi ge mihape cenah ge anjeun pami nyang harapan masyarakat nu diomongkeun teh kudu nu inget cenah Bu
anu teu inget mah ulah diomongkeun. Ieu teh Bu nuju acara naon cenah? Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun kurang ditilik tina segi kalimah rojab eta terdiri atas tilu lapat, tilu harap, tilu makna. Hiji nyata huruf ro, eusina nyata rasul. Naon cenah Bu? Nomor kedua nyata huruf jim, eusina nyata malaikatul Jibril. Naon cenah Pak? Malaikat. Oke, nomor katilu nyata huruf ba, eusina makhluk anu disebutkan buruk. Naon cenah? Dina bulan Rajab urang sok biasa aya acara memperingati nana, tetapi urang ulangan saukur rame ku memperingati nana hungkul, tetapi urang kudu apa naon hikmah anu aya dina bulan Rajab jeung kejadian Isra Mirajna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres. Dina bulan Rajab aya hiji kejadian anu luar biasa, kejadian di luar logika manusia biasa, kejadian anu langka bahkan can pernah tercantum di on the spot TV. Nyatana kejadian sekaligus bukti tanda kebesaran Allah, nyatana di Isra sareng dimirajkeun jujunan urang sadayana yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Terus naon sih hikmah anu kurang kedah dicadak tina kejadian Isra Miraj? Dina waktos Rasul Isra sinareng Miraj, Rasul menakan seueur keanehan. Di antawisna nyaeta Rasul ningali aya hiji nini anu tos peot, nyapeot, ompong, pikun, bongkok, hirup deh. Tetapi sok sanajan eta nini tos peot, nya bongkok, nya pikun, tetapi eta nini masih kene katingali aura kecantikanana. Da kusim kuring mah teu kaharti, teuing meureun eta nini teh make garnir, teuing make naon, pokona mah cenah ge loba jelema, loba lalaki anu tergoda ku eta nini. Sim kuring mah atuh teresep ka nini. Loba keneh para